Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jamparing nu ngajak eling bagian ka-11. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep di-share atanapi dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom video, kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorobacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Saur saha pamali sawios daya nama kapantos masrakeun ka akang sakantenan ge moal teu dilayanan ku akang cinta ti kapungkur ka nyai teh. Nah atuh masrakeun ka akang kakara ayeuna upami ti kapungkur jeung akang panghinten senang nyai teh kitarpi neulkeun deui dampal leungeunna kana pingping atih bati geregeteun hatena. Ari kitarpi tambah ting sereblak rasana malah menireng hap ranjug. Sing sabar Kang, masrahkeun sotenan sanes bade masrahkeun ayeuna perkawis etanana, nanging masrahkeun diri sakujuru ku akang panglindungankeun pangnyumputkeun heula ulah bari disuhunkeun sakujur badan ayeuna engke kangge saha beupeung nyai teh kersa ku akang ditikah kitarpi sorana ngadaregdeg nafsuna teu katahan. Mangga nanging engke atuh di mana tos rengse abdina tos seep ngalahirkeun kapan nuju ka kandungan moalami deui ge lahir mangga teh teuing bade ditikah mah kapan bagian akang margi abdi mah tos moal bade balik deui ka lembur. Nah matak naon akang upami sabar ngantosan atih ngarasa kateter akal sieun akal kitu ku kitarpi ditolak wae akhirna atih kudu pipilueun nyaeta kudu hiji pangoloan nyarita leuleuy bari ngusapan godeg kitarpi bangun anu geget. Atuh kitarpi mani ngalelehek ngarasa nikmat dicoog godeg ku nu geulis mah karasana sureser ramo nu marecut teh hiputing arutak. Oh gitu saya atuh nyai akang rek sabar tapi poma ulah lunta deui ti dieu sabab akang nu baris ngapi ngajaring salira nyai ku akang diantos dugi kang ngalahirkeun jabang bayi malah akang teh kabeneran hayang boga anak ti baheula kari-kari ayeuna gaduh anak sanajan teu acan lahir oge kitarpi nyaritana leuleuy nafsuna ngadadak lemah. Tah kitu Kang ulah palai gereges gedebus palai awak abdi ayeuna engke ge saha deui nu bakal kagungan mung kangge akang nyalira ka saha deui abdi oge manutan upami sanes ka akang engke mah nya Kang enjing pageto urang amengan kadinya kalebak ka Tegala Kaso atih mepende hate kitarpi bari ngajak ulin ka Tegala Kaso. Tegala Kaso nu polih mana nyai? Muhun eta di Lebak Geuning meni waah sedidinya mah ninggal pamandangan teh kalember-lembur nu parentul teras nae kana batu ageng teh moal teu raos di dinya mah nya Kang niis bari teras ninggal pamandangan kalebakeun gunung ieu rupina sugema manah atih bari nyerenge seuri. Mangga teh teuing nyai ku akang dianter palai amengan mah tong bujang-bujang kadinya dalah kanu tebih ge mangga. Tembal kitarpi bari ngalelehek
kumis anu ngajepret dicoo tungtungna ku Atih. Alim tebih-tebih mah da capek mapahna oge. Hoyong sotenan kadinya we kanu cakat. Atih ngadelekan bari imut. Atuh nah ngangge sesah teuing Nyai mah. Balad akang teh seueur matak naon ngadamal tandu. Digotong we Nyai mah teu kedah mapah. Tembal kitarpi bari ngareret sarta nyerenge. Yey, alim teuing ditatanggung. Yey, akang mah bet ngisinkeun. Isin ku saha, da moal ditongton, malih jeung akang duaan di lebat tandu, panginten langkung sugema tah. Lah kadinya we heula Kang, laksanakeun pageto mah. Ngan ulah nyandak rencang, urang paduduaan we nya Kang, Atih ngolona teh bari jeung giler panon sagala. Atuh kantenan we, Nyai mending duaan, kangge naon ngabantun rencang. Percuma moal sugema aya batur mah. Moal tiasa ocon, tembal kitarpi bari seuri. Yey, akang mah kitu. Atih nyiwit bari ngadelekan sarta nye seuri leutik. Kitarpi beki asa kapake wae hatena bungah asa nyandingkeun nu geulis ngarasa nya-nya manehna mah ngeunah nyandang ngeunah nyanding teh. Keur jongjon torojol kiwis ja keketrok kana panto. Pi. Hei, aya naon? Ya geus siap pi. Dahareun asak, tinggal ngariung wae ayeuna mah. Da geus burit deui. Lampu-lampu geus dipasangkeun, samak-samakna ge geus diamparkeun. Diburuan ngaralega, tembal kiwis ja bari mukakeun panto. Oh gatuh. Yo Nyai, urang ngariung sadarea supaya nikmat. Kitarpi ngajakan Atih. Kiwis ja mani murelang sirik manehna mah. Sabab hatena mah deg-degan bogoh ka Atih ngan orok kaya geus ku kitarpi. Ongkoh Atihna bogoheun ka kitarpi. Atih buru-buru turun daekeun diajakan kaluar bari panileng panona ka Wisja nyeh imut. Atuh ki Wisja seredet hatena sarta ngembang kadu kapentang asmara kuno geulis. Yo atuh ja. Nam ti heula. Kitarpi nitah ti heula ka Wisja, sedeng manehna mah rek bareng jeung Atih. Ki Wisja ngalios bari tuluy ngaleos hatena deg-degan kapincut ku Atih nu kungsi mere imut pangirut. Sabot bongoh si Tarpi kabeneran Ki Wisja ngareret ka tukang, nyeh ku Atih dibere deui imut nu matak uruy. Seredet lenyap Ki Wisja ngalenyap hatena duka teuing kumaha Atih teh bet mere imut jeung kalet ka Ki Wisja. Nucuk sompralna Ki Wisja jadi kabung bulengan hatena. Di luar geus marak bak obor lain lampu deui tapi obor sagegede pitis. Persis we seperti Dayak zaman baheula. Dayak nu biasana lamun pesta di tengah leuweung teh sok bari jeung ngadurukan ngurilingan seuneuna beuhan dog-dog. Pimpinan datang, siap. Sarerea narangtung heula. Pedah ngahormat ka pimpinanana nu ngarendeng lempangna jeung nu geulis persis raja jeung prameswari. Ngan ieu mah hanjakal teu make makuta raja Jimbul. Geus pada ngahormat mah brak deui dariuk ngariung dahareun di tengah-tengah mani ngararebul keneh sangu sababaraha tolomong. Deungeunna nyaeta daging domba sababaraha wadah dijieun sababaraha pasakan, aya sate, angeuna, gorengna, malah aya pingpingna nu diganggang sagala. Meuni kararoneng haturan pimpinan jeung Atih. Sok ayeuna mah urang wawancara heula, Kitarpi ngomandoan. Jung Ki Sundul nu jadi tukang pidatona nangtung. Gerak keprok Ki Wisja mah main mata we jeung Atih. Nuku Atih dihaja di layanan Atih seri-seri bari gular-gilar ret ka Wisja leungeh seri leutik. Atuh Ki Wisja tambah ting sareblak hatena bari jeung teu puguh cagap. Sararea mah taya nu nyahoan yen Ki Wisja main mata jeung Atih jarongjon wae. Bapak pimpinan, Ibu pimpinan, kitu deui para hadirin nu sami kempel wengi ieu. Sengaja diayakeun wengi pangeling-eling atanapi wengi nu dimulyakeun ku urang. Kahijina nyambut kasumpinganana Ibu pimpinan Den Atih ti kota. Kaduana ngiring babakti kanu ngageugeum di dieu. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa aya dina kasalametan, ulah aya gangguan itu sinareng ieu.
Kitu nu dimaksa dina wengi ieu. Sumangga ayeuna mah urang pada bala kecelakaan saaya-aya. Tah sakitu wae moal panjang lebar margi bilih ka bujang tariris tuangeunana upami dilamikeun mah. Ger para hadirin keprok Kisundul balik deui kana tempatna, atih oge keprok bari seuri sarta peneleng panonna nyamberan Ki Wisja ceuk geurentes hate atih. Pek ku Andika gara layanan ieu panah asmara ti kuring. Heug masih kabeh ge barorogoh ka kuring mah atoh. Tukang ngabagikeun sangu geus sadia aya kana 5 anana bak dikbak ngalasan piring sarepis teh lain lumayan lobana sing horeng teh tempatna di leuweung sotenan. Kaayaanana mah persis di kota, malah aya nu can pernah manggihan di lembur mah parabot nu sakitu modernna di dinya mah geus aya. Mangga Nyai geura tuang sok sareng akang sasarengan. Kita repi ngajak sabab atih diukna mani ngarendeng nakar ari Ki Wisja rada jauh tapi dihareupeunana. Atih sanajan bari asa-asa ada lapar, dak wae daharap bareng jeung rampog. Nu katara cuman cemen daharna teh iwal ti Ki Wisja dihaja ku atih dipentangan ku Pangreret jeung Imut nu ngagelenyo. Atih meus-meus ka Ki Wisja, "Nyeh Imut, atuh Ki Wisja ge serengeh seuri." Sajam oge daharna beres disambung ku raramean narabeuh dog-dog nu teu puguh laguna, malah bari jeung dijarogedan sagala. Atih mah dariuk jeung kitarpi dina bangku luhur lalajo nu maceuh jaroged. Ki Wisja oge milu joget bari panonna ngincer atih nu harita ku atih hantem di bawah Imut jeung Kelet. Nepi ka subuh mah teu boleh-boleh ngamprung wae pesta dog-dogna. Geus gemblung deui. Dina rame-rame na ngemprung nu paresta aya oge nu mentas joget tuluy ngalamun nyaeta Ki Wisja. Hatena geus kasambar daya asmara ku atih, sedeng manehna boga pikiran hasud kanu jadi kapalana, boga rasa kahayangna kahalangan. Nah atih teh ka aing bat bangun bogo-bogo teuing nya. Aing kacida ngarasa kabungbulengan hate ku rupa atih. Moal geunah panasaran lamun seug can bisa menangkeun atih. Kadi kumaha engke we akalna mah. Sedang aing teh mun jabatan mah sapira eleh jabatan ku si Tarpi teh, pangabisa pangalaman jeung sagala rupana mah sarua. Malah nu kieu patut ieu bebentengna si Wisja oge can puguh bisa ngelehkeun kidana waktu bareto lamun eueuh nu kieu patut. Geureuntess hate Ki Wisja bari jeung tuluy nyalingkar kanu rada jauh gek diuk dina handapeun tangkalwa sorangan ngahurun balung mikiran kagiung hate ku rupa atih nu sakitu geulisna. Tapi nyaan aing teh ngarasa oge keung lamun hayang ngarebut atih. Taya batur pisan sahanya kira-kirana di antarana babaturan nu bakal bilu ka aing. Ki Wisja mikiran mani ulang. Keke lamun Ki Sundul, Ki Kepret, Ki Jeblag, kaopat Ki Sambar manehna nataan baturna. Tah nyalah Ki Sundul, Kepret, Jeblag kalawan Ki Sambar keun sia rek dibadamian di dieu. Tuh kebenaran keur ting cakakak seuri. Buru-buru Ki Wisja nyamperkeun Ki Kepret terus ditoel. "Kepret, ka dieu geura." "Oh, aya naon Pak Wisja?" Ki Kepret ngareret. "Dagohan dina handapeun loa dilebak. Kuring bakal mere pibejaeun ka ilaing." Ki Wisja haharewasan. "Mangga ayeuna buru-buru." Tembala Ki Wisja. Daragdag Ki Kepret ka handapeun loa ngadaguan di dinya tekung silila torojol Ki Sundul. "Naon oi, aya di dieu?" tanya Ki Sundul. "Kapan ku Pak Wisja dititah ka dieu, ari laing rek naon?" tanya Ki Kepret ka Ki Sundul. "Nya, kuring dititah ka dieu ku Pak Wisja, ku wakil pimpinan." "Nya tuh, ari sarua mah, heug daguan di dieu, baga udud oi?" tanya Ki Kepret. "Nya eta kuring ge kosong ayeuna mah, tadi ge mulungan kuntung ke ka Pak Wisja urang ngenta." Keur kitu kurunyung Ki Jeblag datang manehna kageteun yen geus nyampak nu duaan. "Oi, keuna naon di dieu ari laing?" tanya Ki Jeblag. "Kapan kuring mah dititah nungguan di dieu ku Pak Wisja?" Sarua we jeung weuing atuh, da weuing dititah ku Pak Wisja ka dieu." "Nya atuh, tong rea carita bakal dibere hadiah urang teh," ceuk Ki Sundul. Telila kurunyung Ki Wisja jeung Ki Sambar ngagaredik duaan. "Tuh geuning,
Pawis jeung kisambar kadario lah jadi urang mah dibagi rokona teh malah meureun rek mere kode harewas teh euy. Kapan menang meuli amplop 1000 perak. Nah, kapan urang nu rurubungan teh 50 sewang. Lah nanahaonan amplop jongklok kode jeblag meuli ka saha laing teh, tanya Ki Sundul. Poe naon atuh? Poe Minggu ngada tepat mah. Coy laing mah nya asat geus dibuka poe Minggu mah tuh. Ki Jeblag ngaherengan. Tah geuning geus didarieu. Tong garuruhnya sing aktif. Yo rek arurudud heula. Ki Wisja ngabagi heula surutuna sabatang sewang. Is, bogo tita tadi diarap-arap yo udud teh. Loh, surutu deui ni mah teuing yo. Ki Jeblag meni atoheun malah kabeh ge pada sareuri. Bul kabeh disarenget gek dariuk ngariung nyang hareupan Wisja. Wisja ngahuleng heula bari jiga nu ngalamun. Babaturanana geus ting rareret ka Wisja. Naon cenah pikarepeun pa Wisja teh kitu ceuk nagerentes hatena. Batur-batur, nu mata kuring ngumpulkeun aranjeun opatan taya lian. Iwal teh aya kaperluan nu leuwih penting. Tapi omat ngan sakadar keur urang wungkul limaan. Perkawis naon pa Wisja? Tanya nu opatan. Lantaran kuring ngarasa nyeri hate, panas kuno jadi pingpinan. Nu padahal kuring teh gede jasana. Kuring mah dibandingkeun jeung manehna ge pinteran kuring. Na ulin itu ieu mah kasep-kasep kuring batan kita repi. Nah, bet milik teuing manehna mah keur mah jadi kapala turug-turugnya ningkeun nu geulis. Jadi kuring teh ngarasa panas hate. Tak ku sebab gitu lamun satuju aranjeun opatan ku kuring rek dipake pibatureun. Kuring teh hayang mau katih dibawa kanu jauh. Keun wae kuring mah pabentrok jeung Kitarpi oge moal panasaran. Jang naon ngadunungan ka Kitarpi da sarua-sarua keneh kuring otakna mah. Ngan kuring mah tadina pedah manehna teh pangkolotna umur. Padahal pangartina silatna main pona tai kuku kuring zaman ngaguru ka Pak Jamal. Kapan iya murid ka hiji teh Ki Wisja Agwal. Oh, palaikan den ati salira teh, tanya Ki Sundul. Nya naon deui? Kumaha adir laing daek jadi komplotan kuring? Kuring mah opatan moal baha kaditu dunungan, kadieu dunungan. Mangga teh teuing iraha ngawitan ngajalankeun malingna teh, Pak. Mimiti poe esuk kira-kira wanci lohor. Waktu Kitarpi sare tah ati bawa ulin ka Lebak kana sisi leuwih. Olo-olo ku ari laing datang ka dinya tong asa-asa borogod gusur bawa ka tonggo teuntun dina guha engke ku kuring disusul, parentah Ki Wisja. Sae Pak, manggawe lah gon asal ngartos we, ceuk Ki Kepret. Tong sieun-sieun 1000 perak sewang peresenan oge dewek mah. Sumuhun, nuhun sateuacanna ge, timbal babaturanana. Tah ayeuna mah lantaran bisi bocor Rusia. Geus asal nyaho saurangan wae. Yo aya nama urang pada jara roge deui bari main mata jeung nu geulis. Bogohon ka kuring ge euy. Lelawor ati tadi main mata we jeung umat imut. Leuh ieu. Ih, atuh kan tenan, mangga atuh sawios tong selempang. Abi opatan nu bakal bela pati. Bring deui kata Ronggoh rek muru pesta deui rek jara roged pamaceuh-maceuh jeung ting caleleuweung kawas nu wareureu arak. Peuting kaganti ku berang sapeting jeput atih teu daek sare sanajan dipaksa ku Kitarpi kudu sare. Putus nyebutkeun resep keneh lalajo permainan nu diayakeun ku rampog-rampog. Malah sapeting jeput atih teu daek ka jero diuk dina bangku luhur bari ngalamun tina hal-hal sagala rupa nu rek ditarekahkeun ku manehna. Ki Wisja nu ngabogaan rancana jeung baladna nu opatan ge kawasna mabok daging domba jeung teu sare sapeting pasusubuh nu sarare gempar di buruan ting salegora kacida tali brana. Atih mah diuk dina bangku bari moyan. Kulisik uned hudang pangheulana tuluy ngageuing-geuing kanu gigireunana. Oi, gendong, hudang berang. Tunduh keneh. Tembal Ki Gendong lisik. Oh, kawas bangkes teh euy. Ulo-ulo maneh gempar kitu. Ki Unhed luak liuk barang red kanu keur moyan.
bari ngarurumbay buok nu ngagebay panjang tur hideung meles manehna ngagabag asa nempo widadari keur moyan mentas mandi ti Cimareme. Atih gilar ngagilar panona merek klet serta tuluy ngagelenyu ser nad seak seblak uned bani asa seseblakan hatena jajantung Ratu Asmara ngabintih nu mentang tina Gondewa nu harita pana asmara keur dicekel ku Atih sakur lalaki nu katingalina lempeh Yuni ulah meleng ku Atih disambar ku jamparingna nu moal bakal tembus kana jajantungna. Jadah teh nah Atih ka aing teh ngabibitan akar menjakal nu kitarpi. Nah tuh make bogohan ka kitarpi mun ka akang kasep mana akang jeung kitarpi kapan kasep ge akang geurentes hatena bari ngabalieur serab ku panon Atih nu neuteut bari imut ngagelenyu. Teg 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 hate Ki Uned tuluy api-api ngagelehe bari tual-tuel kaki gendong. Gendong tempo aya widadari gelis teh euy. Mana Ki Gendong hudang tuluy luak liuk. Tempo tuh bola kaler bodoh laing mah Ki Uned ngaharewos. Mana da owoh ari celengkeung teh Ki Gendong satarikna atuh kadengieun ku Atih nyeh Atih seuri Ki Uned kelemes bari nyiwitan Ki Gendong bakat ku eraeun. Laing mah tarik-tarik teuing nyarita teh cok dewek ge bola kaler tuh Ki Uned haharewosan. Oh mana nu golis teh yang nyewitan sagala yo nyari mana widadari golis. Ki Gendong corowok deui keur remah lulungu tambah diciwitan tangtu ambekeun. Aduh silaing mah dewek era we deuleu. Ki Uned geregeteun Atih nyerengeh tuluy turun tina bangku pangdiukanana geleyeung leumpangna macan teunangan kepat kokolepatan leungeun bentik ngagondewa ramok marucuk eurih langgeor leumpang nyampeurkeun nu keur riributan. Kunarawan dari ribut wae Atih nanya bari neuteup serta imut ngagelenyu. Iya Bu. Ki Gendong Bu. Ki Gendong Bu Atih. Ki Uned nyaritana kalamas kelemes eraeun. Dedengean Gendong Bu Atih. Embung digendong mah bisa lempang. Atih ngagonjak bari seuri pikauruyun huntu bodas ngagurilap bibir nu ngadaun eceng tambah katingali ipisna. Seredet nad seblak Ki Uned nyeblak hatena mun kewenangan jigana hayang ngarontok. Pek atuh kadinya sarare deui bisi mabok kapan urang teh tos balake cerakan. Atih seuri bari pok nitah sare deui. Sanes ibu kada digendong nanging itu Ki Gendong heureui wae sun. Ketang sanes abdi da ieu Ki Uned jiwitan wae cenah aya widadari. Ki Gendong poksang. Widadari? Mana widadari? Cing kuring nempo. Atih pura-pura teu ngartieun sedang Uned tambah gregeteun keheuleun ka Ki Gendong. Zaman baheula tembal ku Uned rada ge geunaheun sangkana Atih teu ngartieun. Oh zaman baheula nah atuh keun wae zaman baheula mah cing ari kuring jiga widadari henteu. Semohon sami pisan tembal Uned nyerengeh. Kungsi Mamang nempo widadari. Tacan tembal nabari nyerengeh. Si Mamang mah make nyebutkeun juga widadari atuh ka kuring ari can nempo widadari nu aslina mah. Atih kituna teh bari nyiwit ka Uned seredet. Nad setrum asmara nembus jajantung Ki Uned nepi ka hareugeun olohok mata simeteun. Pek we kadinya kuring rek nyisiran heula Atih ngaleos. Uned beteup titukangeun kacidak katajina ku langgiorna Atih semunu arang gilek kepat ngageblay bitis boborelakan leungeun bentik ngagondewa ka tempo ramuna nu marecut kawas cucuk landak. Buuk ngarumbay nengahan pingping ari galingna ombak banyu saha nu teu nyeblak kanu kabeneran nempo. Kumata kabita euy kira-kirana bogohon kadewek Atih teh ku Uned nanya haharewosan.
Ido naksir gitu ki gendong seri bari nanya lain naksir doi dewek mah oi maniku hayang ngebogaan pamajikan model gitu ae ari pamajikan orang teu model gitu lah tanjawe ku si lain pamajikan dewek mah jawedag banget herong tara dibudak-budak acan daek medu teu bogoh mun teuras boga anak mah uned ngahina pamajikanana moron we ku urang tara dipangmelikeun wedak geura lamun hayang sarua jeung eta meuli wedak malah nu seungit ngarah narik terus minyak seungit serta kudu dipangmelikeun dipansetip sina nyisiran sing beres pakaian pangmelikeun nu hade wawaas jeung kaayaan pakulitanana kumaha kudu makena benang dangdan nyisiran di bedak disifat halus di beureman bibirna tetep ku ilaing sing bener-bener geura moal kapelet ku awewe sejen tuluy bawa ulin iringkeun ku urang tempo ti tukang lamun masih keneh dempok bojona tong waka diserahkeun ki gendong bisa we mamatahanana teh kutan pamajikan maneh teu dipangmelikeun medak jeung lipen setip da kuring mah teu panas nempo awewe nu sejen nu matak teu pangmelikeun ge tapi lamun kawas maneh kitu misti dipapantes ngarah teu nyeleweng ka pamajikan batur meureun kudu kitu nya ki uned ngahulang bari ngalamun dan nya tuh nu mata kari ka pamajikan ulah sok gancang timuruan loba timuruan mah cuma ayeuna kawas maneh awewe teh teu meunang dangdan teu meunang luas-luis atuh pantes diantep ngarareuwig mah urang oge moal aya sire bogoh tapi tetap hayang dewek teh dong lamun ilahi ngabantu ka dewek nepi ka bisa meakeun kapanasaran ka hati wah jigana top tuh sawah dewek nu setengah hektar jang maneh jaba duit 2000 ceki uned bari haharewosan nanya euy uned gancang pisan ari ditawaran pirejekieun mah nya atuh puguh we lain bobodohan kumaha dae ka dewek ngabantu nanya euy ki gendong gancang pisan ari ditawaran pirejekieun mah nya atuh puguh we lain bobodohan kumaha dae ka dewek ngabantu daek lah asal aya deui batur sabab dinten teu ge berat kapan pamajikaneun kapala urang tong salempang keun dewek nu rek neangan pi batureunana deui mah euy cicing-cicing wae ilaing mah di mana disiapkeun ku dewek kudu siap malah lamun bisa urang bawa kanu jauh di dinya rol teh urang dijalankeun bisi ilaing hayang ge ngasaan dibere tapi kudu urut dewek ya lah sok wae engke sore urang mimitian ngajalankeun pangoloan ka Buati urang bawa ulin ka hiji pemandangan nu hade di dinya urang teh bakal bisa meunang ki gendong mere gede hate kaki uned euy geus ayeuna mah jempe nya keun wae tanggung beres soal eta mah lamun hasil tah di dinya kuring rek mentajang GTA jabati kitu oge kuring teh hayang ngasaan nu golis ki gendong ongko hayang buruh kusabah ongko hayang ngasaan loh maneh mah teu kudu ngasaan atina pan rek dibere sawah setengah hektar tebal ki uned kurangan we saparapat hektar asal kuring milu ngasaan tong lila-lila sapoe we tembal ki gendong bari nyerengeh keukeuh hayang ngasaan jadi ari ukur sapoe mah ngan kade kudu pada riksa ulah gagabah lah nah atuh kudu dipapatahan soal eta mah kuring ge pangalaman atuh nya syukur atuh ari geus loba pangalaman mah sugan teh kurang pangalaman geuning segala rupa ge ari kanu can pangalaman mah ruksak yo ayeuna mah urang babadamian saterusna tuh di ditu ditonggo handapeun loa uned ngajak babadamian handapeun loa sabab di dinya curigaon duanana tinggal di kahandapeun tangkal loa rek ngarencanakeun pikeun engke sore nu tepat pisan jeung rencanana ki Wisja pada tabuh dua dina waktu kita rapi sare ti beurang poe nyerelek teu kanyahoan geus tabuh dua deui harita atih meunang disalin ku pakaian nu rada hade ngahajapikeun narik para rampog sing saha nu kagendam ku rupa atih pasti ngaluarkeun rancana hasudna nu pada Rusia malah waktu ieu geus dua nu kabungbulengan
Ki Wisja jeung Ki Uned masing-masing boga rusiah, masing-masing boga komplotan serta masing-masing rencanana dina poe eta tabuh sakitu. Ki Wisja nu pangheulana Pris bisa ngolo atih ulin kasih si leuwih lebakeun panyumputan maranehanana. Nu dititah ngolo teh nyaeta Ki Sundul nu rada pertengtang caritaanana. Bu, Bapak Ibu seneng nonton lawuk nu pating kocepat sareng malarijah. Ki Sundul mimiti mukakeun carita pangoloanana. Puguh we resep mah. Na di mana aya empang nu loba laukna? Tah di Lebak, Bu. Sanes empang namung leuwih. Eta leuwih teh seueur pisan laukna. Mali upami nuju mijah teh alet-aletan bari pating kocepat teras ting arah jelang kaluhur. Cing, di mana tuduhkeun atuh? Atawa anteureun kuring hayang nempo boga useup henteu? Tanya Atih. Kanggo naon useup? Keur nguseup. Geura resep kuring mah kana nguseup teh tembal Atih bari ngagelenyu. Enjing deui mancing mah Bu, da kedah ngadamel heula pancingna. Ayeuna mah urang nonton heula we, tembal Ki Sundul. Nya hayu atuh. Aya deui batur. Aya di Lebak ngarantosan pawisja sareng rerencangan sanesna. Yu atuh, tembal Atih bari lempang dituturkeun ku Ki Sundul nu bangun atau heunak. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.